aduh hidang kacana teh Kang bejana sireng tarik lompat bejana eta ku bejana wae atuh pan babarangan teh ngapoe eta dina Agustus gini juara wae itu tadi menang wae gini dina Agustus ai lari sireng lari di RW genep teu menang wae gini ai sireng kumaha teh menang lari teh da kuring masak motong ai batur maka itu muih ai ngan itu goblok yang musuhna dipilihan nu bare suku cenah oh bareng jeung juragan Bima atuh kana bandara beureum naon break lupat aing aya nyaho nya masih lain nyaan teh ngomong teh sok naon hadiahna lamun nepi ka itu iket tah pikeun mung tara di sosok ye ngawirang batu teh mah mau natna make iket ieu teh deuleu kumaha pinjam pinjam sok dibere wae siap hitungan tapi kumaha lamun dewek teh 1.000 siap tutur ke dewek sok bejana juara RW teh nya anu beureum mah matar beureum ulah mana wae teh tuturkeun aing sia mah sok kitu aing kadinya sia ka warung kada sia ulah ngahiana teh ngera sing serius kusang hitungna dek kusiling dek dewek dirinya osiap pamano ya sok hiji oke dua telo sudi abrik-abrikan teuing capek-capek lumuruhan moal aya bari antep terus naon kan teh lamun deukeut dipelek dong bae ngerakeun sia teh nya apa bodoh kami dari hendak capek aing itu kaayaanana oh di pihak Kurawa nyaeta Buris Rawa anu nampi pancen jadi senopati alit-alit cicing ti palih kaler dina cacapit urangna dina gelar perang sinukeun lawakan jangkung gede simar dada ieu ge halu mampah Buris Rawa Raka Prabu Suyudana tenang boy ya acur pihak Pandawa kalahkan udah tuntutan ketika kesani mangsa kahayang kesatujuan sok nuntun Raja Wisuna mata
Jaka Kertungara Iya tadi. bareng kutut utang rawai Kanong apa Ingkang ngalaga wonten ing Tegak Kurusetra jadi senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit kurang ayat tipalik kali ya kebenaran pisan ayeuna sifat bernegara pilawanan aing Satyaki anu ngajejeri ka aing tiba geula loba ngaledek dina waktu aing kataring kataji ka pati-pati ku Subadra diharapkan si Arjuna paeh ku guruna aing bogarana Subadra geulis ya parantos papayun-payun antawis Pandawa sareng pasukan Kurawa oge kairing bola dia balat tamtama Arjuna parantos ngabar panah atuh Rasidrona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sareng Arjuna parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun tandara Bratayuda dinten ieu ngawitan deui panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang mimulkeun sorak